hirup mal khusus salat. Mal khusus salat lajen kumaha ge jelema nu boga kreditan teu ceuli datang ka khusus salat bae. Dijamin moal. Heuh cenah cenah kiai. Leuwih ti kiai 2 kilo ka dituna tetep bae masih kan. 2 kilo ti kiai ka ditu leuwihna. Tetep bae moal khusus bae. Moal khusus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين والله أعلم بمراده. Suratul Arab makiyatun utawi surah Arab utawi iki ku surah Al-Arab makiyatun naiku kang bangsa Makkah illa was'alhum 'anil qaryah angin ayat was'alhum 'anil qaryah as-saman awil khams ayat tegese walu atawa 5 sakeh ayat mi'atan wa khamsun wa situ ayatin yaiku 205 atawa 6 sakeh ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah sifat Allah Ar-Rahman kang Maha Rahman, Ar-Rahim itu kang Maha Rahim. Sifat Allah Ar-Rahman kang Maha Welas ing dalem dunya. Ar-Rahim itu kang Maha Welas ing dalem akhirat. Alif Lam Mim sallallahu alamu bimuradi wa Allah iku kang mauni kalawan kang den karepaken dening Allah. Bidzalika kalawan mangkono Alif Lam Mim sad hadza utawi iki kitabun iku kitabun silakan dan turunkeun ya kitab ilaika maring sira Muhammad. Khitabun yaiku khitab lin nabi kadue kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika haraj. Maka orang anak-anak ikut tetap dalam dada sirah Muhammad apa harajun rupak kerdaikun daga surupak minggu saking kitab untuk balighahu saking yentah nekakan sirah Muhammadu ing kitab mukhafata antu kazzaba kena arah wadi yentah den goroken sirah Muhammad itu zira darapan yentah memadani sirah Muhammad muta'alikun diunzila yaiku kang nerima cumantel kalawan lapad unzila lil inzari tegese kena arah inzar memadani ing kufar bihi kalawan kitab wa zikro lan kena arah zikro ngelingi tazkiratan tegese ngelingan lil mu'minina kadong kang mu'min kabeh bihi kalawan kitab kullahum ngucap sirah Muhammad lahum kadeh kufar Mekah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Wallahu a'lamu bimaradi tabi'ungan uti siraka baing barangkang dan turunkan yama maring siraka min rabbikum saking pangeran siraka al-Qur'an tegese Qur'an. Wala tattabi'ulan jangan uti siraka tatakhidu tegese jangan aralab siraka min duni salian Allah ay Allah tegese Allah gairi tegese salian Allah ya ing pirang-pirang kakasih atau pirang-pirang pamimpin tuti'unahum kang narurut siraka ing aulia fi ma'siyatihi ta'ala ing dalam ma'siyati Allah ta'ala qalilan ma tadhakkarun qalilan kidi kebenan tadhakkarun eling sira kabeh bitai kalawan nganggota tadhakkarun wal ya'lan ya iya zakarun
Tattaizuna tegese narima piwuruk sira kabeh idgo mutafilasi ku tetep ing dalam tazakkarun utawi dan igomkeun ta ing dalam asal fizal dalam tapi qiraatin lan ing dalam qiraat suwiji bisukuniha kalawan sukunil wa ma zaidatun lan utaima iku zaidah litakidil killah karena arah naukidkeun killah naukidan killah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Wallahu a'lam bimaradi wa kam lan utayake khabariyatun utai kama iku khabariyah maf'ul niku dari maf'ul mangga kam lan ingake min qaryatin saking kampung uri da ahlu kang den karepaken opo ahluha ahline Korea alagna hatu gese ngaruh saking sunagung ha ing Korea ing akeh min Koreatin saking ahli kampung ahlakna ngarusakeun sunagung ha ing Korea aradna ngarepakeun ing sunagung ihlaka ing den rusak Korea fajah basuna maka tega ing Korea opo siksa ing sunagung azabuna tegese siksa ing sunagung bayatan ing dalam mulailan tegese wong ahum qailuna tawa utawi ya ahluha qailu dai ku kang lagi kailulah kabeh naimuna bi zahirati tegese kang taruru kabeh kalawan istirahat tengah dina tengah poe wal kailula tulan utai kailula isyaratun iku isyarat isban haring dalam tengah awan wa ilam yakun ma'ana umunan senajan orang anak-anak ikut tetap sumber tanah isyarat apa turu marratan tegese cuman sabalenan jahalan teka azab ha ing Korea lailan dalam yang marratan dan dabalan kang wawaneh naron dalam awan pamakana dakwahum. Selesai surat Al-An'am orang menginjak karena surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf Makkiyatun. Istilah ahli tafsir ketika nyaritakeun Makkiyah lain diturunkeun di Mekah tetapi diturunkeun qoblal hijrah. Sebelum hijrah ayat-ayat tersebut disebutnya Makkiyah. Geus ieu surah Al-A'raf diturunkeunana meme hijrah ka Madinah kecuali 8 atau 5 ayat nu dimimitian ku ayat illa nu dimimitian ku ayat was'alhum 'anil qarn. Jumlah ayat surah Al-A'raf 205 atau 206 ayat. Lamun aki-aki ngaji unggal minggu sedengkeun diajina saayat paling 2 ayat tekarasa nalar. Saminggu saayat ditalar, saminggu saayat ditalar tekarasa. Pindah ke surat katalar ayat anu awal nama surat Arab ayat kan itu dah batu gitu bah sekolot memboro-boro nitah nalar ayat ke anak ke poho anak minta duit siasa yusa anak abah oh anak segala yang tuyul gitu ke anak gitu wow kok mau nyandung opat mah menjandung opat hiji pabajikan boga anak na 7 berarti 4 kali 7 seberapa lain dijawab seri siapa jawab dah tenggal tengget Masya Allah ya urang alhamdulillahirabbil alamin masih kene urang mah ieu senang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim seakan-akan kos teu boga kreditan teh gitu libat ngeunah gitu keur ngaji mangeunahkeun balik beka imah waduh medan lagi medan Masya Allah
Kada batak diplongkeun ulah boga hutang hirup mengerang ngentas ngaji urang senang ngarokok. Bebe jarang ke pemajikan mama, aduh rasanya kayak jadi raja aja nih bapak. Tidak ada beban hidup etangeun ka urang boga pemajikan diuk di sisi aju sararengit hutang teu boga duit boga 100 juta kan geunah. Itu di mana geus boga beban hutang geus. Kiamat eta mah geus mulai geus dordar ujianna. Diincer bae kan pemajikan ge boga hutang mah deui untung encan. Dagang asana mislek ge defisit. Wah, kongkorong. Hiji deui jualkeun kongkorong ge sasaradana. Mulai geus ka pemajikan ge sugan teh naon urang ngajual kongkorong. Eta kan kos kitu bae tah. Jadi beban hirup teh. Masa kula aya beban. Ketika orang beban hirup moal khusus salat. Moal khusus salat lajen kukumaha ge jelema nu boga kreditan teu ceuli datang ka khusus salat bae. Dijamin moal. Heuh cenah cenah kiai. Leuwih ti kiai 2 kilo ka dituna tetep bae masikeun. 2 kilo ti kiai ka ditu leuwihna. Tetep bae moal khusus bae. Moal khusus. Namun geus eueuh beban seakan-akan duaan hirup jeung Gusti Allah. Aing kahiji Allah kadua. Allah nu ngatur aing kicit diatur denge diatur hirup diatur. Geus mantep. Tegep takbir tadi. Allahu Akbar. Anu boga kreditan malah. Anu di tukang geng ngalalang-nalang sama tadi budak takbir kunaon eta asana ieu ke koe ditanya tah salat lah salat beres salat aja sia tadi takbir asana langsa ieu kunaon can anggeus kreditan tuh bener bae. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Eta mah ulah ditanyakeun maknana lantaran Imam Jalal ge Allahu a'lamu bi muradih bidzalik. Hanya Gusti Allah anu uningan kana maksud ku alif lam mim shad. Geus baheula keur urang dongeng alif lam mim dicaritakeun. Panjang dongengna, ieu mah geus cukup lah sakitu dipanjang-panjang ge hanya urayan-urayan nu urang teu katepi ka bakos. Saling ke jurusan hikmat aya alif lam mim teh alif na naon lam na naon mim na laon shad na naon. Wah mulai geus tah dihijikeun alif lam mim shad tiupkeun kana leungeun ka dieu ha pake ninju kafir ieu jadi kekuatan alif lam mim shad mun ditiupkeun ha tiupkeun ka Obama wah jadi bom lamun teu jadi bom urang nyeri. Hijikeun alif lam mim shad jeung kaf ya ain shad hamim. Tah eta teh bakal ngahiji di dieu mantak je atuh kiai maka jenting teu boga jepretan boga eta. Sedang bae kiai mah geus kieu eta. Asal aya bae nu nakal-nakal mulai dibaca kunyam-kunyam nya. Hamim 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 ha. Kaf ya ain shad alif lam mim shad ha. Ayo siaga ka dieu. Ayo. Ayo. Pak itu nyerinting sudah teh sinti wani ka aing nyawani mah ingin moal batak lamun geus kasurupan kiai mah atuh geus mun geus kasurupan ayat-ayat atuh geus pokona mah nyana mah kiai mah asal geus kasurupan ayat bae geus tidak mau tahu naon sebabna di penjara dikitu kedong buka penjara atuh ayat itu apa itu wahyu Allah atuh kanjeng Nabi nak ditangkap ku Abu Jahal kanjeng Nabi di jero ketika kanjeng Nabi keluar hanya dibacakan satu ayat doang Masya Allah tiupkeun kabeh atuh lamun kanjeng Nabi lah kos itu atuh umat lagi sarua boro-boro dibacakan make
nonton kakarak dibacakeun ayat na bae geus hareet bae. Can make taneuh geus hareet. Emang kumaha gitu ayat Quran mah. Mantep ayat Quran. Bacakeun ku urang, moloh. Di luar ge aya nu teu moror ngarokok pan. Seket Al-Quran lain lalaga aduh komo di puasa kita kudu di puasa dibulak balik nyuruhkan ke awak asma Allah pakai lalagaan kan ayat Quran itu bisa pakai lalagaan ketika bebeneran perang nges tidak mau tahu pokoknya mah nu kadeuleu ayat Al-Quran Allah na wah ujianana ulah saya dibacakan alif lam mim bae di alif lam mim hiji bismillahirrahmanirrahim alif lam mim baledogkeun batu buat cegung alif lam mim doang coba ente maca alif lam mim ka batu alif lam mim nanti kos gitu alif lam mim nalangsang mah ngadeng alif lam mim itu PDT gitu. Nah itu boga beban mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Percaya, yakin. Mantap cek Kanjeng Nabi. Lau zada latoro. Lamun tambah keyakinan hibar sia kajen kukumaha ge. Tinggal yakin doang. Atuh urang mah ka Al-Qur'an teu yakin jiana. Mantap teu yakin lah tuh kuari ge deuk bulan puasa karang diteangan Qur'an aing mana karang. Neundeuna keur ieu di mana? Nanya ke anak, Quran abah di mana? Tuh abah teh neundeuna di mana? Heuh ieu pohoan teh. Karang diteangan deuk kumaha manjurat. Jelas alif lam mim shad. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah nu uningan. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. Kitab Al-Quranul Karim nu diturunkeun ka Anjeun Muhammad khusus kitab ka Kangjeng tetapi tujuanana umum jang umatna. Fala yakun fi sadrika harajun ulah aya di dada anjeun karupekan ulah aya di dada anjeun Muhammad kesempitan ulah aya cek urang mah Muhammad ieu kitab Al-Quranul Karim bacakeun ka kupar-kupar teh ulah ngarasa sempit hate anjeun teh ulah ngarasa ragu hate anjeun sampaikeun Muhammad kulantaran Kanjeng Nabi teh boga pikiran kieu harita duh ieu Al-Qur'an lamun disampaikeun engke kumaha sedengkeun nyana teh can iman ka Allah can iman ka aing sebagai Rasul Allah kemudian ieu Al-Qur'an disampaikeun geus kanyahoan ku Gusti Allah Muhammad tegar ku Gusti Allah ada ieu Al-Qur'anul Karim kitab unzila ilaik nu diturunkeun ka anjeun para yakun fi sadrika harajun anjeun ulah aya ngarasa rupek saya tiga-tiga acan ulah aya ulah aya ragu tentang Al-Quranul Karim dalam menyampaikan kafir-kafir kupar-kupar sampaikan pokokna mah tujuanana dua hiji nyampaikan ka kufar inzar litunzira bihi dua nyampaikan ka mukminin zikra sebagai tazkirah datang ka kuari urang teh geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul iman ka Al-Quranul Karim tazkirah dielingan urang mah supaya dijadikan pelajaran ku urang sampaikan ka kafir ketika nyampaikan ka kafir inzar mere peringatan mere peringatan tentang akhirat sampaikan lamun urang ngadengi di luar negeri para ahli toriko naksabandi nyampaikan hak di gereja nyampaikan hak di kuil-kuil nyampaikan hak di kerumunan orang banyak tengah-tengah kafir sakitu buagana luar biasa urang mah di tengah-tengah umat muslimin ge di tengah-tengah umat muslimin ya urang asal bupati banyak gila malah moal keras teh urang bupati geus proposal teu turun permasalahan aduh nyangkut di mana boya proposal endahan diangkat tidak ada dua aja bupati kita buku korupsi
ugu teu bener diangkat beta kiai nu kos kitu bakalna pangheulana di pareuman ilmuna. Waduh, di Inggris mah lamun orang-orang parlemen geus aya nu asup Islam, di Amerika teras atas geus asup Islam, di Jerman geus aya nu asup Islam, lantaran para ulama ahli thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah terus tanpa pamrih, nyala berjuang di mana bae, terus bae, terus kasieun. Lantaran dititah ku Gusti Allah, kitabun unzila ilaik. Kitab nu diturunkeun ka anjeun Muhammad. Ulah ngarasa ragu, ulah ngarasa sempit. Parayakun bisa drika arajun. Ulah ngarasa sempit jeung mangmang. Sampaikan litundiro bihi supaya manahanana ingat jadikan satu peringatan atau dijadikan satu indar, pasingsieunan, peringatan bagi umat muslimin sebagai zikro pelajaran. Sampaikan. Lain lalagaan di luar negeri mah dahsyat biasa. Geus puguh di Irak perang fisik, geus puguh di Syria perang fisik, di Mesir sarua bae. Tetapi ulama meresap nu ka Amerika, nu ka Inggris, nu ka Prancis terus dakwah. Ya Allah ya Rabbi, hanya beritana bae ka urang diekspor. Lantaran sumber beritana dijual. Konde. Iya, jadi orang kewalahan teh nyaho. Hanya aya sababar hagrintil lah anu tembus ka urang. Masya Allah. Tetapi kan kemanfaatanna luar biasa. Lain lalagaan, dakwah teh terus. Lamun memang mampu sakumaha tadi aya nu ngutus dakwah teh henteu sembarangan. Lamun Syekh Kamil, lamun Syekh Jamil berangkat ka ditu aya nu ngutus. Ima nu ngutus teh guruna langsung. Wa ima geus aya petunjuk ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun Sayyid Maliki baheula hilir mudik ka Indonesia, ku ari putra Sayyid Maliki nu aya di Mekah, kula datang ka ditu. Ketika diundang ka dieu nyana cuma senyum. Ketika diundang nyana cuma senyum. Ternyata nyana dongeng. Sebelum saya ada izin dari Kangjeng Nabi, saya tidak akan ke Indonesia. Per detik ieu encan aya izin ti Kangjeng Nabi, nyana hayangeun gasa ka Indonesia. Lantaran di Indonesia teh loba jasa anu kaditu kan ka Mekah. Anu ziarah ka Sayyid Maliki nya ada nyalueun, tetapi karena nyana encan aya izin ti Kangjeng Nabi, encan turun ka Indonesia. Batur mah kararitu tah. Lelempangan teh kudu aya izin ti guru atawa izin ti Kangjeng Nabi langsung. Pan aya ente mah baho. Geus solunang solonong bae. Kamana teh kamana. Nah, teu sembarangan. Ahli thariqah mah ketika berangkat aya izin. Sebab aya nu mandu, nyana aya guruna. Masya Allah. Ketika guruna geus maot, nyana langsung berhubungan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lamun ngomong kos kitu beusi pajar leuleuwih teuing seperti eta lah. Seperti eta lah lelembangan teh teu sambarangan, teu sambarangan. Masya Allah karim. Nah, motivasinya dua, hiji litunziro supaya memberikan indar untuk orang-orang kafir. Ingetan kafir teh besi salah mangeranannya lah. Kunaon mangeran teh tritinggal, kunaon mangeran teh ka batu, kunaon ka kayu, kunaon ka makhluk kejabatan dunia. Pangeran lah hi alladzi khalaqas samawati wal ardh. Quran turun jang indar seperti eta. Nomor kedua wa zikrul mukminin, besi mukminin kebablasan. Besi kebablasan ke mukminin teh ye. Lantaran ngarasa geus iman ka Allah, ka Rasul jeung ka kitab, akhirna mah sakadar iman doang, teu nelusuri kumaha jerona iman teh. Teu nyaho nyana, korupsi terus bae, maling terus bae. Maling jeung korupsi bae eta keneh. Ai maling bahasa lembur, ai korupsi bahasa luhur. Eta keneh. Nah, ieu teh teu kontrol. Supaya ka kontrol bacakeun Al-Qur'anul Karim untuk wazikra lil mu'minin, tazkirah, memberikan pelajaran, itibar, tazkirah untuk orang-orang mukmin. Golahum bejakeun Muhammad, sampaikan Muhammad kepada kufar, khususnya umumna ka para mukminin, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Tuturkan ku aranjeun kabeh ma unzila Al-Qur'anul Karim. Kitab nu diturunkeun ka aranjeun, yakni Al-Qur'anul Karim, min rabbikum ti pangeran ajeun. Tuturkan Al-Qur'an.
wala tattabi'u min duni ulah nuturkeun salian Allah yakni ulah nuturkeun salian agama nu diridhoan ku Allah ulah dijadikan salian Allah nu teu nyekelan agama Allah dijadikan aulia sebagai kekasih sebagai pemimpin-pemimpin tuti'unahum anu anjeun nurut ke pemimpin di bawah maksiat ulah ide tuturkeun ma unzila ilaikum al-Qur'anul Karim cak Quran haram cak Quran halal cak Quran sulah cak Quran makruh cak Quran beudang mantak naon sih salila hirup relakeun awak urang percaya penuh sadar penuh ka Al-Quranul Karim moal bakal kapanggih jeung bogana tinggal disadarkeun aing geus nuturkeun Al-Quranul Karim kumaha cak Quran teh haram pahit ge kajeun halal kajeun teuing pahit ge geus ku cak Quran teh lantaran pahit kapanggih jeung Allah sanajan urang teu perang pae mah pae bae sanajan perang itu pae mah teu pae bae omongnya perangnya pae biasa Al-Quranul Karim didelekeun ku Gusti Allah ja urang mawayang berangkat sia nu dideule ikhtiar urangna sadar atau teu sadar ketika urang sadar mantap Allah meninggal geus teh pae deui ka surgakeun kan mantap jasa ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum eta ajakan titahan tuturkeun Al-Quranul Karim awas wala tattabi'u min dunihi awliya ulah nuturkeun aranjeun kabeh salian Allah yakni ulah nuturkeun ka jelema-jelema nu teu nyekel agama Allah teu nyekel Al-Quranul Karim dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin nu anjeun nuturkeun nurut ti maksiat dina maksiat si hade ente ulah nuturkeun seorang pemimpin anu ngajakan maksiat teu nyekel agama Allah teu nyekel hukum Al-Quranul Karim ketika orang dihadapkan ke permasalahan di Indonesia dibaca kurang ayat Quran ieu urang geus nol besar wala tattabi'u ulah nuturkeun ngunduli salian Allah yakni salian Allah teh dijadikan aulia sebagai pemimpin tuti'unahum anu maneh narurut kadinya ulah lantaran deuk di bawah maksiat sedangkan di Indonesia mah geus sain make hukum Al-Quran buanana tokoh maksiat kabeh lantaran teu nyekel Al-Quranul Karim paling kurang atuh ayeuna mah disurtillah ieu teu nyekel duanana parahan mana tinggal kitu doang leuwih parah nu mana teu nyekelna ieu lamun parah duanana ulah milih geus kajeun aing mah milu sabodo sia bae geus lamun memang kudu milih ieu nyekel tah henteu ka Quran ieu nyekel tah henteu ka Quran henteu duanana parahan mana teu nyekelna antara ieu jeung ieu geus kitu bae urang mah dihandap lantaran perpolitikan di urang mah kabeh kitu-kitu kene nah tinggal diminimalisasikan ku urang oh rada deres nu ieu rada deres doang jadi dia ulah sok nuturkeun jelema pemimpin anu teu nyekelan hukum-hukum Al-Quranul Karim cilaka ente golilem ma tazakkarun saeutik pisan ente inget ka Gusti Allah Subhanahu wa taala saeutik pisan ente kapituturan jeung kawiwulukan sing hade awas deuleu akibat dari negara-negara anu henteu nuturkeun ka Al-Quranul Karim mubalah negara-negara anu henteu nuturkeun kana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala daerah negara nu teu nuturkeun kitab deuleu ya dicaritakeun cek Gusti Allah wa kam min qaryatin ahlaknaha ieu wah bakal carita negara-negara nu bakal dirusak coba Yordan tah Mesir tah Irak tah Iran tah apakah negara mana ieu nu bakal dicaritakeun akibat teu nuturkeun kana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala lamun di negara batur dirusak atuh komo Indonesia ya leutik jasa sama Indonesia mah alah gunung hiji bae ge dibitukeun beak cek Gusti Allah ku aing sia atawa disunamikeun ku aing sia mata awas teu nuturkeun ka Al-Quranul Karim deul negara-negara baheula bakal diberitakeun wa kam min qaryati wallahu alam bissawab.